Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Bapak miwah ibu sadaya anu kusum kuring dihormat, alhamdulillah kalayin kersaning Gusti Nu Maha Suci dina wengi ieu urang sadayana tiasa tepang deui nyumponan sebagian kewajiban urang sadayana nyukcuruk ilmu anu tangtu anggalati nyupri harti anu sajati. Sok sanaos dina kaayaan hujan ngaririncik ti tadi maghrib. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala parantos maparin kaentengan ka urang sadayana geusan nyumponan sabagian kewajiban urang sadaya. Mudah-mudahan non rupi anu dilaksanakeun ku urang sadayana ieu dicatat ku Allah Subhanahu wa taala kalayan digolongkeun kana bagian amal soleh urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wargi-wargi sadayana, bahasan anu sedia kasangakeun dina wengi ieu nyaeta ngeunaan kematian Abu Thalib. Sateu acan ngadugikeun bahasan anu pokok sangkan teu cacag nangkaeun urang wangsul sakedik kana bahasan sateu acanna. Dina serial ka-43 tipayun kantos dibahas wirehing masyarakat Bani Hashim sareng Bani Abdul Muttalib kalebet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngarandapan hirup katalangsara salila 3 tahun di hiji tempat anu katelah nyaeta Syi'ib Abi Thalib. Kasang tukang pangna kabilah Bani Hashim sareng Bani Abdul Muttalib ngalaman hirup sangsara, hirup tigerat. Anu jadi kasang tukang nyaeta lantaran boikotna anu dilaksanakeun ku kaum Quraisy. Tipayun diuningakeun rehing sabada maranehanana gagal ngalaksanakeun rupa-rupa cara keur ngeureunkeun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirna manehna mutuskeun yen tayalian keur ngeureunkeun dakwah Muhammad teh Muhammad kudu dileungitkeun ti muka bumi, Muhammad kudu ditelasan gitu. Cara anu ditempuh nyaeta maranehanana ngaboikot ka kabilah Bani Hashim sareng Bani Abdul Muttalib anu dilebetna aya Rasulullah SAW. Madahanana nyieun saderetan poin-poin perjanjian, poin-poin ngeunaan pemboikotan kaum Quraisy ka Bani Hashim sareng Bani Abdul Muttalib. Di antarana maranehanana ngaharamkeun ngalarang kaum Quraisy pikeun nikah ka turunan Bani Hashim sareng Bani Abdul Muttalib. Pun kitu deui sawangsulna masyarakat Bani Abdul Muttalib sareng masyarakat Bani Hashim teu dimeunangkeun ngalamar ka kaum Quraisy. Anu kadua wargi-wargi sadayana pemboikotan kaum Quraisy nyaeta ngalarang pikeun ngalaksanakeun jual beli antara kaum Quraisy sareng kabilah Bani Hashim sareng Bani Abdul Muttalib. Teu meunang kumpul riung babarengan, teu meunang sosobatan, teu meunang nganjang, teu meunang asup ka imah salah saurang ti turunan Bani Hashim sareng Bani Abdul Muttalib, malahan nepi ka ngobrol oge teu meunang gitu. Tah eta butir-butir eusi tina
perjanjian boikot anu dilaksanakan sepihak ku kaum Quraisy ditulis dina salamar kertas terus kumaranehanana disimpen digantungkeun dina hateup Ka'bah gitu. Wargi-wargi sadayana kacatur sabada 3 tahun lila anak kabilah Bani Hasyim sareng Bani Abdul Muthalib hirup katalangsara di Syi'ib Abi Thalib. Dina hiji wengi Rasulullah SAW ngimpen sarta enjing-enjingna Rasulullah SAW nguningakeun ka pamanana nyaeta Abu Thalib. Impenan Rasulullah SAW wirehing Allah Subhanahu wa taala tos marentahkeun karinyo pikeun ngahakanan kertas anu dipake nulis fakta pemboikotan kaum Quraisy ka kabilah Bani Hasyim sareng Bani Abdul Muthalib. Dina impenan Rasulullah SAW anu nyesa lintang ti kertas anu aya aksaraan bismika Allahumma salian teh eta kertas beak dihakan kurinyu. Ihwatu iman rahimakumullah sabada ku Rasulullah SAW ditegeskeun ka Nabi Muhammad SAW ngeunaan bener henteuna ieu kajadian, maka akhirna sabada Abu Thalib yakin kana naon anu diucapkeun ku Nabi Muhammad SAW, maka Abu Thalib sareng sababaraha urang pamuda ti kalangan Bani Hasyim sareng Bani Abdul Muthalib anu sabenerna maranehanana teh can arasup Islam ngahaja datang ka Abu Jahal sapara kanca. Wargi-wargi sadaya nalika para kakentong Quraisy ningali Abu Thalib datang ngarongheap ka para tokoh Quraisy manehanana teg boga sangka tuh cenah ayeuna mah kabilah Bani Hasyim jeung Bani Abdul Muthalib teh geus kaliwatan ripuh sigana datang teh rek mikeun Muhammad. Sabab gitu dina fakta pemboikotan teh ieu pemboikotan moal digagalkeun sahingga kabilah Banu Hasyim sareng Bani Abdul Muthalib masrahkeun Muhammad SAW pikeun ditandasa, pikeun dipaehan, dipateni ku maranehanana. Ikhwatu iman rahimakumullah, kabuktian nalika Abu Thalib datang ka maranehanana ngajenghok. Naon sababna? Sabab prediksi manehanana teh nyulayaan. Datangna Abu Thalib ka Abu Jahal sapara kanca lain rek masrahkeun Muhammad, tapi rek ngabejakeun naon anu ditepikeun ku Muhammad ka manehanana gitu. Maka nalika datang pok Abu Thalib nyarita ka maranehanana. Kuring sararea cenah ngabogaan pasualan jeung aranjeun sakabeh. Maka lamun anjeun bisa coba kaluarkeun ku anjeun cenah fakta anu ditulis ku anjeun dina salamar kertas anu ditempel di Ka'bah ngeunaan pemboikotan anu ku anjeun ditibankeun cenah ka kuring sararea sabab eta teh teu adil cenah. Tah kuring sararea saek Abu Thalib datang dina waktu ieu ka aranjeun mawa perkara anu dina eta perkara teh cenah aya keadilan. Boh pikeun kuring sararea cenah boh pikeun aranjeun gitu. Tah ku kituna coba cenah ku aranjeun dengekeun yen Muhammad cenah anak dulur kaula geus ngabewarakeun cenah ka kaula ceuk Abu Thalib. Yen Allah geus marentahkeun ka bala tentara dinyu pikeun ngahakan kertas anu ku anjeun ditempelkeun dina hateup Ka'bah nyaeta anu eusina mangrupakeun fakta pemboikotan Quraisy ka kabilah Banu Hasyim sareng Banu Abdul Muthalib. Yen kabehanana ge geus beak dihakan rinyuh ceuk Abu Thalib. Kajaba cenah kertas anu aya tulisan di dinya teh bismika Allahumma. Ku kituna sok ku anjeun buktikeun cenah. Kaula nyodorkeun penawaran ka anjeun aya 2 opsi cenah. Wallahi la nuslimuhu hatta
namutaan akhirina lamun seg Muhammad omongan anak teh bener cenah kertas anu dipake nulis perjanjian ku anjeun teh beak dihakan rinyu anu nyesana kertas kan aya nu aya tulisan bismika Allahumma maka cenah kuring salilana ge moal rek masrahkeun Muhammad ka aranjeun sahinga kuring sararea paeh cenah kitu nepi ka paeh ge moal masrahkeun Muhammad ka aranjeun. Wa in kana yaqulu batilan dafa'na ilaikum sohiban, tapi lamun seug cenah naon nu diucapkeun ku Muhammad teh bohong teu bukti maka kami rek masrahkeun Muhammad ka anjeun ka aranjeun. Maksudna kahayang maranehanna teh pan dipasrahkeun ditelasan lamun omongan Muhammad teu bukti Muhammad ku kaula rek dipasrahkeun ka aranjeun pek kumaha aranjeun rek dikumaha ge kitu. Qalu maka pok maranehanna ngajarabab qad ansoftana rodina billadzi taqul. Tah mun kitu cenah ceuk Abu Jahal saparakanca anjeun geus ngalaksanakeun keadilan keur kuring sararea kuring narima cenah kuring satuju kana ucapan anjeun. Warga sadana saterusna Abu Jahal saparakanca mukakeun Ka'bah asup ka jero Ka'bah keur ngabuktikeun caritaan Abu Thalib. Kabuktian Abu Jahal saparakanca ngajenghok anu diucapkeun ku Abu Thalib teh bukti kertas perjanjian anu ditulis ku maranehanna teh geus beak dihakan rinyu lintang ti sesa kertas anu aya aksaraan Allahum bismika Allahumma gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, pondok carita Abu Thalib saparakanca asup ka Ka'bah terus maranehanna ngadua ka Allah Subhanahu wa taala anu redaksina Allahumma ansurna ala man zalamana wa qata'a arhamana wastahalla ma yuharramu alaihi minna. Abu Thalib ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, ya Allah mugi salira nulungan ka abdi sadaya tina kadol jalma-jalma anu ngadolim ka abdi sadaya jeung megatkeun silaturahim abdi sadaya sarta nulungan abdi sadaya tina dolimna jalma-jalma anu geus ngaharamkeun perkara anu geus ngahalalkeun perkara anu diharamkeun pikeun maranehanana ti abdi sadaya. Kitu eusina doa Abu Thalib di jero Ka'bah. Saterusna sabada doa Abu Thalib saparakanca mulang ti eta Ka'bah. Nalika mulang wargi sadayana hiji jalma ti kalangan Quraisy anu ieu non masih kana non muslim eta kertas anu nyesa anu aya tulisan Allah bismika Allahumma ku Adi bin Mut'im di jewang dicokot terus manehna keluar dihareupeun balarea dihareupeun Ka'bah sesa kertas anu masih kana aya ku Adi bin Mut'im dijejewet wargi sadayana salajengna Adi bin Mut'im ngajingjing pedang bari terus manehanana nuju ka Si'ib Abu Thalib tempat naon pangberokan sanes pangberokan tempat caricingna jalma-jalma anu diboikot ku kaum Quraisy teh. Wargi-wargi sadayana salajengna Abu Thalib sareng Adi bin Mut'im marentahkeun ka sakumna jalma anu caricing di Si'ib Abi Thalib nyaeta ti kabilah Bani Hasyim sareng Bani Abdul Muthalib sangkan keluar ti eta tempat dibewarakeun yen pemboikotan teh sudah berakhir, pemboikotan digagalkeun lantaran kertasna geus disasaak ku manehanana. Wargi-wargi sadayana saterusna maka kabilah Banu Hasyim sareng Banu Abdul Muthalib sapanjang hati sabada harita bebas tina pemboikotan kaum Quraisy. Kajadianana dina tahun ke-10 kanabian. Jadi 3 tahun satu acan hijrah ka Madinah.
Rasulullah teh kapan 13 tahun dakwahna di Mekah gitu. Terus 13 tahun ngalih ke Madinah, 10 tahun dakwah di Madinah. Tah kejadian ieu tahun ke-10 kanabian. Berarti 3 tahun 1 ajan hijrah ke Madinah. Wargi-wargi sadaya tekung silila tina kejadian eta. Pamanna nyaeta Abu Thalib. Qadarullah ku Allah Subhanahu wa taala dipaparin panyawat anjeunna teu damang wales gering ripuh. Umur Abu Thalib dina waktu harita nyaeta nincak umur 87 tahun. Jadi nalika ajarak ijrig ngabelaan Rasulullah SAW teh Abu Thalib sanes pangawakan masih ngora, masih naon teh tanaga bedas tapi tos kolot. Nalika ngadatangan Abu Jahal sapara kanca teh rek ngabebaskeun kabilah Bani Hasyim sareng Bani Abdul Muthalib teh ngabelaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh dugi ka tokroh-tokroh malahan dugi ka ajalna teu lila ti bebasna kabilah Bani Hasyim sareng Bani Abdul Muthalib. Abu Thalib gering ripuh kacaritakeun tina geringna ieu ku sababiah geringna ieu Abu Thalib dugi ka maot. Nalika warga sadayana Abu Thalib kaayaan gering ripuh, cek Abu Sa'id Al-Musayyab lama hadarat Abu Thalib bin al-wafat nalika maot anjog ka Abu Thalib, maksudna nalika Abu Thalib rek maot, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawajada indahu Aba Jahlin wa Abdullah ibn Abi Umayyah bin Al-Mughirah. Nalika Rasulullah sumping ngalayad ka Abu Thalib nuju kaayaan teu damang walas, kabuktian disagadengan Rasulullah teh tos nyampak jalma-jalma anu ngalayad ti kalangan Quraisy. Di antarana nyaeta Abu Jahal jeung Abdullah bin Abi Umayyah dibarengan ku sababaraha tokoh anu sajena. Jadi Rasul sumping teh tos aya anu ngalayad di kalangan Quraisy ngalayad Abu Thalib gitu. Wargi-wargi sadaya ningali kaayaan Abu Thalib tos ripuh kacida cek lahiriah mah taya harpan pikeun hirup deui gitu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadakwahan ka pamana anu bade ngalepaskeun nyawa. Ami cenah pun paman mencek urang mah qul mugi ucapkeun ku salira la ilaha illallah kalimatan uhajjulaka biha indallah. Mang cek urang mah mengpeung aya kasempetan mangga ucapkeun ku salira kalimat la ilaha illallah, hiji kalimah anu engke abdi cenah bakal ngabela salira di payuneun Allah. Wargi-wargi sadayana dina riwayat sejen qul la ilaha illallah ashadu laka biha yaumal qiyamah. Ucapkeun cenah mang engalan kalimat la ilaha illallah ucapkeun. Abdi baris nyaksi kanggo salira di payuneun Allah Subhanahu di payuneun ku eta kalimat dina poe kiamat. Maksudna mah Rasulullah bakal nulungan Abu Thalib di akhirat upami Abu Thalib ngucapkeun kersa ngucapkeun la ilaha illallah. Ihwatu iman rahimakumullah, tadi disebatkeun kapan nalika Rasulullah sumping teh di dinya tos nyampak saha tadi teh Abu Thalib sareng Ubay sareng Abdullah bin Umayyah nya. Ihwatu iman rahimakumullah, maka nalika Abu Jahal ngadenge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadakwahan pamana gitu, maka gentak manehanana buru-buru mung tingaleun. Abu Jahal buru-buru ngadakwahan ka Abu Thalib, sabab kasieun Abu Thalib maot sabada asup Islam gitu.
Naon anu diucapkeun ku Abu Jahal baru sadayana cek Abu Jahal atar gobuan millati Abdul Muthalib. Cenah Abdul Muthalib nah anjeun teh benci kana ajaran Abdul Muthalib baru sadayana. Kitu ngadawahanan teh. Tadi Abu Thalib di pawarang maca sahadat. Lamun maca sahadat berarti Abu Thalib lebet Islam. Tah dihalangan ku Abu Jahal. Muncul orang mah kade Abu Thalib cenah ulah rek ngucapkeun sahadat nah anjeun teh geus benci kana ajaran Abdul Muthalib kana ajaran bapa anjeun. Wargi-wargi sadaya perhatoskeun kalimat anu diucapkeun ku Abu Jahal. Kalimatna provokatif pisan, mangaruhan gitu, non nya provokasi kalimatna henteu kieu. Kalimatna teh Abu Thalib tong diucapkeun lah tong ucapkeun la ilaha illallah sing ingat karena ajaran karuhun urang henteu kitu kalimatna teh tapi langsung ditegel kalimatna nah anjeun geus benci kana ajaran Abdul Muthalib cenah gitu cek Abu Jahal. Naon maksudna ieu supaya merek kesan anu kuat yen lamun Abu Thalib ngucapkeun syahadat asup Islam maka sangkan dipaham ku Abu Thalib yen lamun asup Islam sarua jeung ngewa ka anu jadi karuhunna, ngewa ka anu jadi bapa. Wargi-wargi sadayana. Maka Abu Thalib nalika rek ngucapkeun kahalang ku panyarek Abu Jahal. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu putus asa. Rasul ngadawahan deui ka Abu Thalib, Ami, cenah pun paman, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Pok cenah ucapkeun paman, geura ucapkeun la ilaha illallah. Hiji kalimat anu engke abdi di payunan Allah baris ngabela ka salira ku eta kalimat. Nalika Abu Jahal ngadenge Rasulullah ngadawahan deui pok deui Abu Jahal gitu. Teu eleh geleng. Targobu an millati Abdul Muthalib. Kade cenah muncul urang mah Abu Thalib. Nah anjeun teh benci karena ajaran Abdul Muthalib, ajaran bapa anjeun. Wargi-wargi sadayana dina hadis riwayat Imam Muslim maka dina mangsa harita warga-wargi sadayana Abu Thalib nyarita kumaha caritanana laula antu ayyirani biha Quraisy annama yahmiluhu alaihil jaza la aqrartu biha ainak. Cek Abu Thalib ka Muhammad lamun seug teu hariwang kaum Quraisy cenah baris ngejek maka kaula Muhammad yen kaula lamun teh asup Islam kumaranehanana bakal disebut lantaran sieun cenah asup Islam teh pasti kaula teh baris ngikrarkeun ucapan anu nyababkeun hidep bunga. Jadi inti nama Abu Thalib teh sebenarnya mah hatena mah narima karena dakwah Rasulullah teh ngan nalika rek ngucapkeun sieun kulantaran Abu Thalib teh seorang tokoh sieun lantaran lamun asup Islam digeuhgeuikeun ku tokoh-tokoh Quraisy anu sajena tuh Abu Thalib cenah asup Islam jadi jelema mun urang mah jelema murtad jelema anu jadi doraka ti indung bapa doraka ti karuhun gitu warga sadaya. Kabuktian Abu Thalib nyebutkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad lamun cacak teu sieun cenah digeuhgeuikeun ku urang Quraisy teman kaula teh bakal ngikrarkeun geus ngikrarkeun ka anjeun cenah Muhammad kalimat anu matak anjeun baris bunga kalimat anu mana anu dimaksad nyata kalimat anu tadi didawahkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad la ilaha illallah. Tegesna Abu Thalib lamun teu era ku tokoh-tokoh Quraisy mah manehanana teh geus asup Islam gitu. Janten pabedoa-bedoa pangintennya perang dina batina nah asup Islam nah entong ari teu asup Islam dan geus yakin ka Muhammad teh percaya gitu. Ari rek asup Islam ieu berat
ku tokoh-tokoh Quraisy anu sajena sieun digeugeuykeun jelema cemen, jelema doraka ti indung bapa gitu. Wargi-wargi sadayana maka dina kaayaan kitu Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun ayat surat Al-Qasas ayat kalimat 47 A'udzubillahi minasyaitonirrajim innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Saestuna anjeun saestuna hidup Muhammad moal bisa mere pituduh ka jalma anu dipika cinta ku anjeun. Tapi Allah baris maparin pituduh ka jalma anu dikersakeun ku anjeunna. Ikhwatu iman rahimakumullah, maka dina kaayaan kitu Abu Thalib nyawana rohna dicabut ku malaikat Ijrail. Abu Thalib maut kalayan ucapanana anu diucapkeun ku manehanana lain ucapan anu didawahkeun ku Rasulullah SAW, namung ucapanana nyaeta ala millati Abdul Muttalib, kuring maot aya dina agama aya dina ageman agama Abdul Muttalib. Walhasil Rasulullah SAW ngadawahan pamanna anu dipika cinta luar biasa ku Rasulullah SAW, ngadawahan pamanna anu eta pamanna teh mika cinta luar biasa ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dina kabuktianana teu hasil keneh Abu Jahal gitu. Warga sadayana wa aba an yaqula la ilaha illallah, sabab Abu Thalib mawat dina kaayaan nolak ngucapkeun la ilaha illallah. Ikhwati marhamukumullah, ieu gambaran kang urang sadayana kurang kumaha gedena jasa Abu Thalib ka Rasulullah SAW. Salami diboikot ku kaum Quraisy 3 tahun lamina Rasulullah SAW kulem seseueurna disagedengan Abu Thalib. Malahan Abu Thalib temikeun Rasulullah SAW kulem dina tempatna nyalira. Nalika anjogana waktu peuting Abu Thalib marentahkeun ka pemuda anu rada leber wawanena pikeun ngaganti nyicingan tempat kulem Rasulullah. Rasulullah sinangalih kulem sareng Abu Thalib gitu wargi sadayana. Salila 3 tahun. Kumaha belaana Abu Thalib nalika kaum Quraisy ngahina ngagunasika Rasulullah. Abu Lahab tampil pinuh wawanen sanajan yuswana tos sepuh. Nyaahna ka Kangjeng Nabi Muhammad teu pegat-pegat. Tinalika alit keneh dugi ka tutup usia, dugi ka dipunut ku Allah Subhanahu wa taala, Abu Thalib kacida belaana ka Rasulullah SAW. Pon kitu deui Rasulullah SAW ngarasa kahutangan budi anu kacida gedena ku Abu Thalib. Sabab karaoseun ku anjeunna kumaha jasa jeung kanyaahna Abu Thalib ka anjeunna. Ihwatu iman rahimakumullah, sakumaha kisah nabi-nabi anu sateu acana. Upami Rasulullah SAW teu hasil ngadakwahan pamanna anu dipika cinta ku anjeunna, maka dina sejarah oge kapan urang sadayana uninga kumaha Nabi Ibrahim alaihissalam nalika ngadawahan ramana anu jenengan sahabu, jenengan ajar kapannya ya abati ku basa-basa anu hade, ngajak ningalkeun kasirikan ka Allah Subhanahu wa taala, ngajak ibadah wungkul ka Allah Subhanahu wa taala. Dina kabuktianana dugi ka maotna teu ngagugu, teu meunang hidayah. Kumaha kisah Nabi Nuh ngadawahan nu janten putrana, sahana putra Nabi Nuh teh Bu? Kan'an nya Bu nya. Nepi ka geus angkleng-angklengan dina cai omak, cai banjir. Didakwahan keneh we ku Kangjeng Nabi Nuh teh nepi ka maotna teu narima hidayah, teu hasil dakwahna. Nabi Lut ka putrana kageureuhana sami warga sadaya. Tapi malah dina kisah, dina sejarah aya nu sabalikna.
Aya hiji istri anak kagungan caroge bedegong luar biasa, rajana doraka, leuwih doraka ti Abu Thalib. Saha ibu jenenganna? Siti Asiyah ibu. Saha carogena? Raja doraka, raja dolim nyata Firaun. Kabuktian Siti Aisyah mah jadi salah sawios istri anu pangpayuna lebet surga, padahal carogena doraka ka warga sadayana. Ieu ngagambarkeun ka urang sadayana, yen urusan hidayah ieu teh mutlak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Najan urang beak dengkak hayang ngajadikeun geureuha urang, putra urang menang hidayah, tapi warga sadayana anger urang mangan ukur diparentah, ukur ngadawahan sakumaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Nuh ngadawahan kula wargana. Akhirna ponis aya di Allah Subhanahu wa taala. Nalika Allah Subhanahu wa taala maparin hidayah, maka teu aya saurang oge anu bisa ngahalangan. Sarta sing saha anu disasarkeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka saurang oge teu aya anu mampu mere hidayah sakumaha Abu Thalib sanajan kacida dipikanya dipikadedeuna ku Rasul, sanajan Rasul dugi teras-terasan ngajak Abu Thalib, nalika Allah Subhanahu wa taala teu miharep maparin hidayah ka anjeunna, maka sakumaha riwayat tadi Abu Thalib maot dina kaayaan syirik ka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman rahimakumullah, nalika Abu Thalib maut dina kaayaan musyrik, maka Rasulullah SAW masih keneh kagungan harapan yen anjeunna tiasa maparin syafaat ka anu janten pamana anu dipikacinta ku anjeunna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la astaghfiranna laka malam unha anka. So Rasulullah SAW, demi Allah cenah muncul orang masanajan pun pamantos tilar lunya temen kuring baris mangmentakeun hampura ka Allah pikeun anjeun sapanjang teu dicarek kaulang kuring ngaduakeun ka anjeun ya paman kitu. Ikhwati man rahimakumullah, lantaran kanyah kadeudeuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu janten pamana nalika tos kauninga ku Rasulullah pupus dina kaayaan kafir, dina kaayaan musyrik, Rasulullah tetep kanyaah nama teras ngadua ka Allah Subhanahu wa taala, temen cenah kuring rek ngaduakeun ka anjeun terus sapanjang Allah teu nyarek kitu. Namung ihwatu iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dina waktu harita ngalungsurkeun ayat maka nalin nabiyyi walladzina amanu antastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba mim ba'di ma bayyana lahum annahum ashabul jahim. Nalika Rasulullah SAW kagungan niat teras ngaduakeun ka anu janten pamana anu kaayaan musyrik teh pupus dina kaayaan musyrik, maut dina kaayaan musyrik, maka Allah negor ka Rasulullah SAW teu pantes kaayaan pikeun seorang nabi jeung jalma-jalma anu ariman, pikeun mangmentakeun hampura ka jalma-jalma anu musyrik, sok sanajan kaayaanana maranehana teh kulawarga deheus gitu. Sabada geus jelas pikeun maranehanana saestuna maranehanana teh jadi penghuni neraka jahim gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, ieu oge pelajaran deui kang urang sadayana. Yen urang kalebet jalma anu iman, tadi pangandika Allah Subhanahu wa taala, makana lin nabiyyi walladzina amanu antastaghfiru lil musyrikin. Urang teu dikengengkeun
pikeun ngaduakeun ka jalma anu musyrik nalika eta jalma musyrik geus teu aya di kieuna geus maot gitu. Ngandung harti lamun urang geus jelas yakin eta teh jalma musyrik maka urang ge nyolatkeun ge ka jalma anu musyrik teh dicarek ku Allah Subhanahu wa taala. Ihwatu iman rahimakumullah, lain halna lamun kaayaan masih kena hirup sanajan urang apal eta teh jalma musyrik maka urang kengeng bahkan saya ngaduakeun ka jalma musyrik sangkan meunang kahadean gitu. Tapi nalika jelas-jelas komo manehanana teu asup Islam mah eta teh ahli musyrik maot maka numutkeun ieu ayat wargi sadayana ceuk Allah Subhanahu wa taala teu pantes pikeun seorang nabi, teu pantes pikeun jalma anu iman mangmentakeun hampura ka jalma anu malusyrik gitu. Ihwatu iman rahimakumullah, eta sababna ieu kedah jadi prioritas utama urang kanggo diri urang, kanggo kulawarga urang. Dupi ibu engke nalika pupus palai didoakeun ku jalma-jalma anu ariman, jalma-jalma anu bebas tina kamusyrikan ka Allah Subhanahu wa taala. Maka anu ku urang sadayana kedah diikhtiarkeun diri urang kedah bersih tina kamusyrikan, tina kasyirikan. Ngusahakeun sangkan kulawarga urang oge bersih tina kasyirikan. Sabab keur jalma anu ngarti lamun teh mah hiji jalma maot nyata-nyata aya dina kasyirikan, maot keur larung sesaji di laut gitu warga sadayana. Teu kaburu tobat malahan manehanana keur nyuhunkeun ka Nyai Roro Kidul geletuk maot warga sadayana. Maka numutkeun ayat ieu sanajan urang ka eta jalma teh deuheus, sanajan dulur, sanajan tetangga, maka urang dilarang pikeun ngadoakeun, pikeun nyolatkeun. Eta margina wargi sadayana panginten janten prioritas urang sadayana urang nomor hiji kedah ngiatkeun tauhid ka Allah Subhanahu wa taala. Kulawarga urang sangkan dijauhkeun tina pagawean-pagawean syirik ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab rugi kang urang sadayana lamun urang maot ternyata dina kasyirikan, katohian ku nu sajen mung nyolatkeun. Sedengkeun wargi sadaya kautamaan jalma anu nyolatan urang sadayana bari maranehanana jalma mukmin anu sajati saur Rasulullah SAW ma min ahadin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'ina rajulan la yusyrikuna billahi syai'an safa'ahumullahu bihim. Sing saha jalma anu maot teu aya hiji jalma anu maot terus eta jalma teh disolatan ku 40 jalma anu eta jalma anu nyolatan teh teu musyrik ka Allah saeutik oge, maka doa-doa anu nyolatan teh bakal diijabah ku Allah Subhanahu wa taala warga sadayana. Pamaksaan lamun urang maot tuluy loba disolatan ku jalma anu teu malusyrik ka Allah Subhanahu wa taala gitu, maka jalma-jalma anu nyolatan urang diijabah, insyaallah urang sadayana bakal jadi jalma anu salamet. Maka nalika hiji jalma maot dina kaayaan syirik terus jalma anu mukmin apal yen manehanana maot dina kasyirikan, maka kacida lebarna wargi sadayana. Sabab urang teh merlukeun doa jalma-jalma sabudeureun urang sadayana. Ihwatu iman rahimakumullah, diuningakeun dina salah sawios hadis riwayat Imam Abu Dawud katampi ti Ali bin Abi Thalib an Aliyin alaihi salam punten an Aliyin radhiyallahu anhu qala nalika maksudna Abu Thalib maot Ali bin Abi Thalib nyarios ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inna ammaka syaikhud dalla qad mata. Cek Ali bin Abi Thalib ka Rasulullah, ya Rasulullah, saestuna
paman salira Abu Thalib teramana Ali, pamana Rasulullah. Ali nyarios ngalaporkeun Abu Thalib maot ka Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saestuna paman anjeun Uwa nya da eta namun kusuna mah paman Uwa maksudna mah. Paman anjeun nyaeta guruna kasasaran gitu. Jadi Ali karama ka bapana nalika maot nyebutna teh guru kasasaran. Ieu nuduhkeun kumaha kuatna katauhidan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa maot apal maotna teh dina kasirikan. Sok sanajan eta bapa teh nalika anjeunna laporan ka Rasulullah nyebutna kieu, ya Rasulullah, paman salira guruna kasasaran gitu. Guruna kesesatan. Nyata saha maksud saha nu disebut guru kesesatan ku Ali teh? Abu Thalib. Bapakna saestuna paman salira guruna kesesatan maot cenah. Maka pokso Rasulullah SAW, idhab fawari abak. Cek Rasulullah indit cenah anjeun jig kuburkeun ku anjeun. Rasulullah SAW merentah ka Ali nalika ramana Ali maot dina kaayaan musyrik teu nitah jig pula sara ku anjeun, jig salatan ku anjeun, jig indit anjeun kubur cenah ku anjeun bapa anjeun gitu. Tsumma la tuhdithanna syai'an hatta ta'tiyani. Terus anjeun cenah tong migawe nanaon deui tong nyarita nanaon sok we kuburkeun ku anjeun sehingga cenah anjeun engke geus kuburkeun teh datang ka kami cek Rasulullah. Fadhahabtu saur Ali sabada kuring nguburkeun terus kuring init fadhahabtu terus kuring init fawaroituhu terus kuring nguburkeun bapa kuring Abu Thalib. Wajituhu sabada nguburkeun ramana Abu Thalib teh terus Ali sumping ka Rasulullah SAW. Wa amaroni fagtasaltu wada Ali. Sabada ngurabkeun sumping ka Rasulullah maka ku Rasulullah Ali dipiwarang jig cenah anjeun bebersih. Anjeun geus nguburkeun bapa anjeun mandi cenah anjeun. Tos kitu maka Rasulullah SAW ngadoakeun ka Ali bin Abi Thalib. Ihwatu iman rahimakumullah teu kacarioskeun sanajan ieu teh jalmi anu seueur kasayanana boh ka Rasulullah boh ka Ali gitu. Maka nalika pupus Rasulullah marentahkeun ka putrana ku anjeun ngan ukur jig cenah kurebkeun ku anjeun tong migawe naon-naon deui geus kitu anjeun datang ka kami. Ternyata naltos ngurubkeun sumping ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku Rasulullah teu ditanya ngeunaan salat ngeunaan naon ku Rasulullah dipiwarang bebersih sok cenah bebersih tos kitu didoakeun ku Rasulullah. Ieu pangenten oge pelajaran kanggo urang sadayana nalika urang sadayana boga tatangga urang kafir jelema musyrik kitu warga sadayana maka nalika manehanana maot maka urang sadayana ngabogaan kawajiban salaku tatanggana pikeun ngilu nguburkeun manehanana ngan sebatas kitu wunggul kitu warga sadayana teu aya pikeun ngadoakeun keur kasalamatan di akhiratna jaga. Ihwatu iman rahimakumullah. Paman Rasulullah SAW nalika Rasulullah SAW diangkat nalika Muhammad diangkat Rasul aya 4 urang kene anu jumeneng teh nyaeta Abbas bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, Abu Lahab sareng Abu Thalib. Di antawis anu 4 ieu teh anu 2 pupus dina kaayaan muslim, anu kadua mah pupus dina kaayaan kafir. Saha anu pupus dina kaayaan muslim nyaeta
Hamzah sareng Abbas bin Abdul Muthalib. Anapun dua paman Rasulullah anu maut dina kaayaan kafir, dina kaayaan syirik nyaeta Abu Lahab jeung Abu Thalib gitu warga sadayana. Abbas bin Abdul Muthalib kantos sasauran, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta Abu Thalibin bisyai'in?" Nun cenah Rasulullah, nah anjeun bisa cenah mere mangpaat saeutik mah ka Abu Thalib. Fa innahu kana yahutuka wa yaghdhabu laka. Saestuna kapan cenah paman anjeun Abu Thalib teh ngasuh anjeun ti leuletik nepi ka gede, sarta paman anjeun Abu Thalib teh remen ngamek lantaran melaan anjeun gitu. Jadi Abbas bin Abdul Muthalib naroskeun ka Rasulullah, na cenah Muhammad anjeun bisa migawe kahadean saeutik mah ngare manfaat ka Abu Thalib anu geus gede jasana ka anjeun gitu. Wargi sadana padahal harita teh Abu Thalib tos maot gitu. Qala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngawaler, "Na'am huwa fi dohdohin min narin." Bisa cenah cek Abu Thalib leres tiasa abdi mere manfaat mere sapaat ka paman abdi Abu Thalib. Naon sapaat Rasulullah kabela Rasulullah keur pamanna anu tos ageng jasana ka Rasulullah SAW, ternyata penghargaan Allah Subhanahu wa taala ka Rasulullah pakait pamanna anu tos ageng jasana nulungan Rasulullah. Abu Thalib ku Rasulullah didoakeun ti Allah Subhanahu wa taala aya keringanan keur pamanna Abu Thalib. Pamanna Rasulullah nyata Abu Thalib. Naon warga sadayana saur Rasulullah, manehanana anjeunna Abu Thalib dina neraka teh aya fi dohdohin teh warga sadayana lamun urang mentas kawalungan caina keur ngoletrak gitu nya teu nepi kana mumuncangan eta teh ngaranna fi dohdohin teh gitu. Caina macak-macak terus orang lempang. Ta ieu mah nu macak-macak teh neraka gitu. Akibat doa Rasulullah SAW, sapaati Rasulullah SAW, Abu Thalib warga sana aya keringanan ti Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Siksaan nerakana paling enteng. Naon paling entengna nyaeta lelempangan dina neraka anu macak-macak henteu ngaliwatan mumuncangan gitu warga sadayana. Dina hadis anu sanes mah diuningakeun dibere senal tina seueur neraka gitu. Make senal neraka nepi ka ngagolak otakna. Ieu teh siksaan nu paling sederhana, anu paling naon enteng ti Allah Subhanahu wa taala. Laula ana lakana fi darokil asfali minan nar. Lamun mah cenah Abu Thalib teh lain karena doa ti abdi nyata ti Rasulullah, maka temen Abu Thalib teh lantaran maut dina kaayaan syirik anjeunna bakal ditempatkeun dina dasar neraka. Warga sadayana janten jasa Rasulullah SAW kapamana anu maut dina kamusyrikan kasyirikan ngan sabatas kitu janten nyababkeun siksaan ti Allah Subhanahu wa taala nu katarima ku Abu Thalib teh siksaan anu pangentengna. Ngan subhanallah pangentengna teh warga sadayana dampah sukuna nincak kana tarumpahna otakna ngagolak. Kira-kira aya nu kiat jalmi gitu anu eta petarung MMA kiat kita disiksa gitu anu pangentengna.
Warga sadaya anu ngaranna siksaan neraka mah teu aya anu enteng gitu kan, pangentengna sakitu komo pengintu sadayana nya. Warga sadaya tina ieu kisah maka aya pelajaran nu tiasa ku urang di canak. Anu kahiji, hidayah eta teh mutlak hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Anu kadua, Nabi sallallahu alaihi wasallam teu tiasa maparin hidayah najan ka jalma anu dipika cinta ku anjeunna. Sakumaha kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim sareng anu sanesna. Lamun para nabi teu tiasa maparin hidayah kan tenan urang sadayana. Anu katilu, lantaran urang teu bisa mere hidayah ka papada manusia, maka nalika urang sadayana dakwah ka kulawarga, ka masyarakat, maka tugas urang sabatas ngajak kana kahadean, ngajak kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala, kalayan dibarengan ku ngadua. Anu kaopat, nalika dakwah urang ditolak, maka urang teu perlu ambek sabab tugas urang lain mere hidayah gitu. Tugas urang sakadar ngajak sakan manusia narima aturan ti Allah Subhanahu wa taala. Anu kalima, carita ngeunaan Abu Thalib mere gambaran ka urang sadayana yen rundaya nabi teu sakabehna Islam jeung teu sakabehna maksum, sakumaha pendapat kaum liberal sareng kumaha sakumaha pendapat pendapat kaum sufi warga sadayana anu boga anggapan yen runayan nabi mah sadayana muslim, sadayana lebet surga gitu warga sadayana. Bukti dina sejarah Nabi Ibrahim kapan ramana warga sadayana ajar teh teu nampi kana ajaran Nabi Ibrahim. Teras lamun turunan nabi kabehanana kaasup jalma-jalma anu takwa, jalma-jalma anu iman, sakumaha kauninga ku urang sadayana kapan Bani Israil ge Yahudi ge teh turunan Nabi Yakub, tapi dina kanyataanna ayeuna teu satiap turunan nabi, malah ayeuna kapan nuju riweuh teh turunan Nabi Yakub warga sadayana. Saterasna Nabi Ismail alaihi salam, sadayana urang Quraisy teh eta turunan Nabi Ismail. Kapan kabuktian geuningan Abdul Muthalib turunan Nabi Ismail sabab ti kaum Quraisy. Tas sabagian jalma-jalma aya nu boga anggapan gitu yen sagala agama ge bener gitu, teras turunan nabi teu aya anu asup neraka, teras luluhur nabi teu aya anu asup neraka warga sadayana. Ku ieu carita dibuktoskeun yen lamun teh mah aya nu nyebutkeun da Abu Thalib mah pamana eta mah lain rama Rasul, maranehanana neangan cara teras ajar ge da pamana. Kanan lain putra Nabi Nuh, Kanan teh alona kitu we keur muja-muja keur ngultuskeun yen manehanana boga anggapan runayan nabi mah sadayana asup ka surga. Maka tina ieu kisah Ebreh lamun teh mah nya Abu Thalib asup surga gitu, geuningan Abu Lahab ge keturunan Quraisy sami turunan Nabi Ismail, jelas-jelas Abu Lahab asup neraka. Wargi sadayana anu kagenep urang meunang ngaduakeun kana kahadean ka kaum musyrikin sapanjang manehanana masih keneh hirup dalam dunia. Anu katujuh, nalika jalma musyrik geus maot maka urang teu meunang ngaduakeun keur kasalamatan maranehanana. Nomor 8, sakumaha loba anak kahadean jalma anu musyrik mun teu tobat samemeh ajal datang maka kahadeanana ludes taya hartina sakumaha Abu Thalib seueur midamel kahadean ka Rasulullah SAW, tapi kulantaran anjeunna teu lebet Islam, anjeunna musyrik, maka sadaya kasayanana
ludas sakumaha pangandika Allah Subhanahu wa taala wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu habaan mamtsura. Jeung kami ngebrehkeun sagala amal anu dipigawe ku maranehanana terus kami ngajadikeun eta amal teh ibarat lebu anu haliber. Wargi-wargi sadayana ieu jadi bantahan kanggo kaum-kaum liberal anu boga anggapan dieun sakabeh agama bener, agama anu ngandung pasirikan ge bener gitu wargi-wargi sadayana. Asal akhlakna hade pan gitu, kabehanana ge bener nita hade nyarek salah. Mun nya asal hade akhlak gitu wargi-wargi sadayana, maka asal hade akhlak papada manusia bisa asup surga, maka kumaha halna jeung Abu Thalib anu tadi. Pan Abu Thalib kurang kumaha hade akhlak, loba jasana gitu wargi sadayana. Jadi anu pokok dina Islam lain wungkur hade akhlak eta mah urusan sekunder, naon sekunderna urusan kadua. Anu nomor hijina wargi sadayana manusia diciptakan ku Allah Subhanahu wa taala teh nyaeta wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Eta tugas anu pokona teh ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sanajan hade akhlak. Loba kasayanana pada manusia lamun manehanana teu sanggup ibadah ka Allah anu ngan sahiji teh ya, maka ludes sakabeh kahadeanana sakumaha kahadean Abu Thalib ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalika hirup sagalana dipasilitasan ku Allah Subhanahu wa taala terus tumarima tunduk ka salianti Allah, maka ieu hiji kabiadaban, hiji kadoliman anu pangrohaka-rohakaana. Sakumaha pangandika Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saestuna Allah moal rek ngahampura kana dosa syirik sarta Allah Subhanahu wa taala baris ngahapunten ka sing saha jalma anu dikeresakeun ku mantenna. Wargi-wargi sadayana sakitu anu kapihatur, mudah-mudahan aya guna sareng manfaat khususna kaum simkuring umum kanggo urang sadayana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.